atas di on gitu, atas di on Bade di Askepu Alasana Al Mukarram di Kabupaten Bandung, Bapak Ustaz Akeo Hak Kawangi Akbar SA. Oke penginten waktu sinar kehormatan yang gaken ke anjeunna. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anu ngajawab salam mudah-mudahan lebat ka surga amin. Anu acan ngajawab salam mudah-mudahan asup angin. Sekali deui bapak-bapak tajan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al-fardhis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. الذي رفع السماوات بغير أمد وخلق الإنسان في كبد أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Upami diaoskeun Al-Quran walal nyebat Allah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, kurang kasihan komando ku panangan. Bapak sadayana ninggal ka panangan abdi. Allah. Lamun ngeupel liren siap. Siap. Pak lamun ngeupel Liren. cobi sadayana 1 2 3 Allah. nah siap Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Encan ngepul iya masih kena dia mesti ren saruana bapak-bapak ke hah aduh baik mah iya can ngepul ya itu nu dipengker engap mah engap ngah aja sugan we aya nu maot nuju film sami abdi ge cik punten walar heula Pak biasana di dia ngaos dugi ka tabu sabaraha jam 4 subuh ayo nyiksa ka dewek hari kitu ieu siap upami di dia 1 jam upami 2 jam kian laras kian 2 jam siap sampai ke jam 11 Siap. 12 cak siah lamun jam 12 geus barali da we mah sagedeng dia ge wih da kontrakna ge ngamung saukur saja itunya upami hoyong langkung ieu saha tanggung jawab
Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wa qala aydan cangkelnya nih. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Hadratul kiram anu pribados dipihormat perwakilan di kantor desa leres nyono teka kantun anu pribados dipihormat Bapak RW nyono Bapak RW. Mana Pak RW na? Paling mana? Ayah teka kantun Bapak RT anu pribados dipihormat nyonong Pak RT. Alhamdulillah urang doakeun sadayana Pak RT di lingkungan ieu sing sehat amin, sing panjang umur amin, sampai ke akhir zaman amin. Kabeh pihak geus maranautnya sa RT we sorangan bingung cenah aing kumaha sanu ngumburkeun. Terus diaminan ku 40 jalmi ya langkung puas ya RT. Teka kantun Bapak DKM di ieu wewengkon di ieu masjid pamugi langkung-langkung berkah mantenna sareng keluarga amin. Hadirin sadayana nu sami hadir pribados teu tiasa lami-lami langsung kana inti permasalahan. Abdi teh rada regreg sumping ka ieu wewengkon pamugi abdi diangken janten kulawargi amin. Abdi nguriling di Bandung madugikeun ka di Ubek, Cianjur wengi tadi di Cipanas Cianjur perbatasan sareng Bogor, bahkan satu acana nguriling di Kepulauan Riau sampai ke 2 sasi safari maulid sami. Nah anu kapena ku pribados alhamdulillah sami sareng ieu wewengkon di wewengkon ieu di mamana sing horeng anu minuhan pengajian teh anu sumanget kana hadir kana pengajian teh sing horeng ibu-ibu daripada bapak-bapak. Leuwih seueur anu hadir kana ngajina teh ibu mingonan anu minuhan saha anu bulanan anu ngurili ibu bapak-bapak ayah sok nyararempot gitu ge bari ararut ngopi. Tepuk tangan untuk ibu-ibu dong. Alhamdulillah. Ngan abdi Bu hasil survei aneh bin ajaib. Anu minuhan pengajian ibu-ibu mingonan ibu-ibu nguriling Senin Selasa tapi kamingon deui bahkan sasihan anu minuhan teh ibu. Tapi naha anu pinter lain ibu-ibu kalakah salakina. Padahal salakina tegetol-getol teuing. So, wios urang survei jeung buktikeun siap? Pak punten tong ngerakeun abdi Pak. Waler sadayana keur anu keur barang dahar kitu naon. Nya. Waler teruskeun ieu kalimat ayat suci Al-Qur'an. Urang bapak-bapak heula pecakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yasin. Pak cicing ibu-ibu. Salamu qawlan min rabbir rahim. Karang dahar juga bapak-bapak. Eueuh tanagaan pis. Dua tah bisa ngajawab cik mama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaffati saffa. Nah, itu bisa ngajawab. Cik anu kaduana salamun ala nuhin fil alamin. Allah teruskan jika bapak-bapak tuh geringannya anu tiasa ngawalar mah bapak-bapak berarti 2-0 cik mama terakhir punten iya ya anu
anu merasa dirina mama cik waler teruskeun anu terakhir katiluna ieu anu di luar ya punten pisan lamun anu katiluna teu tiasa ngawaler keneh daripada cenekul di dia katirisan mending keneh harwi cik anu terakhir teruskeun dulu aku suka padamu dulu aku memang suka anjir nah hari kana dangdut bari saun oh iya mending ngaji anjing mending dangdutan mah saya kan nyebut dangdutan astagfirullahaladzim iya pada KM iya salah jika nama acara teh lain ngaji karena meta dangdutan di dia mah cik ayah kaula muda ayah cik mah anu di luar cik lamun bener hanya dia bener Sabira ayeuna bener Pak tingali geuningan pamajikan urang getol ngajin sebenarnya teu bisa-bisa nah ari kana dangdutan mah kabeh bisa ngajawab ieu mending ngaji ieu mending dangdutan sebenarnya ya siap lamun ngaos siap ya pen kumargi ieu uihna tepi urang percepat we ayeuna mah mahapunten pisan hoyong lebet ka surga hoyong Pak hoyong lebet ka surga khusus ka mama punten ibu-ibu waler mah hoyong lebet ka surga punten Nabi Adam atos di surga gara-gara ngalakukeun hiji kasalahan dikaluarkeun di surga migawe hiji kesalahan dikeluarkeun tina surga ari urang tos di surga teh aja masih keneh di alam Nabi Adam tos di surga gara-gara hiji pagawean kasalahan keluar tina surga cik ari emak-emak yen can di alam surga tapi hayang masuk ke surga punten kantos ngalakukeun kesalahan kantos ngalakukeun dosa cik waler sadayana bapak-bapak repeh heula masih kene breng kalaka suri kompak sadayana mah tuturkeun abi masih kene sing tarik masih kene anu luar can kadenge masih kene nah, pokoknya mah abi nyarios masih kene terus ya sok ulangi deui masih kene hese salat masih kene pokoknya mah nah nu luar can katingali ya sok masih kene hese salat masih kene ngamakalaki masih kene tah itu masih kene pokoknya mangajawab nama siap masih kene molotot kasalaki hese salat jebras jebris kasalaki hese puasa astagfirullahaladzim hayang asup ka surga molotot kasalaki masih kene jubras jebris kasalaki masih kene salat hese masih kene puasa hese masih kene hayang asup ka surga kumaha teh Nabi Adam hiji kasalahan keluar tina surga ieu can asup ka surga di alam dunya kene kasalahan leuwih ti Nabi Adam cik kira-kira lebet ka surga moal saha eta nyebut moal meni loba wios urang bongkar ku abdi wios ya mah punten sadayana bapak kupingkeun saur Kanjeng Rasul
sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Di hiji zaman engke ma pak bakal tumiba ka umat kami ngajar rawuhan tebutuh ka ulah jeung ahli fikih. Dina hiji waktu engke saur Kanjeng Nabi bakal tumiba ka umat kami hoream deukeut jeung ajengan, hoream wauh jeung ustad. Sabab pagaweanana sok dipenta iuran. Laras oger naon iuranana? Kanggo masjid, keur madrasah atawa keur nyandung deui? PDKM? Ya. Hampura. Lamun mah aya di wilayah ieu wani-wani dina kahirupanana dugikeun teu hayang deukeut jeung ajengan hampura. Saur Kanjeng Nabi hiji bakal ditumibakeun ka eta jalma dicabut barokah tina rezekina. Sanajan ngebon tepikeun ka hektaran hampura tingali kabuktian moal mangih jeung barokah lamun jalma wani-wani jauh ti ajengan jeung ahli fikih. Anu kadua saur Kanjeng Nabi anu wani tepikeun ngamusuhan ka ajengan ibadah mawa karep sorangan teu make ilmu ahli fikih. Kupingkeun sadayana bakal dibere pamimpin di wilayah eta, pamimpin anu teu adil. Dulur-dulur jeung wauh nama dibaragi PKH nu teu wauh mah teu diber. Kumaha di dieu? Sami kitu. Ari nu masihan RW sanes. Tong newa ka RW. Aya Pak RW na aya. Mana Pak RW na? Kade lamun aya pamimpin nu teu adil di wilayah eta lain gara-gara pamimpin sabenerna mah umatna keneh sababna jauh di ulam tebih ti ajengan. Ieu anu katilu ieu anu paur ya rujuk minad dunya bi ghairi iman mautna moal mawa iman jeung Islam. Naudzubi makana kade entong jauh ti ajeng entong tebih ti sok da sepuh kapungkur mah tong bobora arek panen, tong bobora arek hajat badag, cacak-cacak merek ngaran eukeur budak teu sagawayah pasti datang heula ka ustad dihitung ku ustad ku PDKM. Cik senang urang hitung, da baheula masuk dihitung merek budak teh teu gagah jiga budak zaman ayeuna. Leres mah. Sumping ka ustad PDKM dia PDKM ieu abdi teh ye budak parantos borojol punten pangetangkeun pangmasihankeun nami meh barokah hirupna. Ceuk PDKM di masjid ieu saha ngaran bapakna? Abbas. Aya Mang Abbas di dieu. Mana? Oh, cenah Mang Abbas cik ari ngaran indungna saha? Kokom. Hijikeun we Abbas jeung Baskom. Abbas jeung Kokom jadi. Nah, Abbas jeung Baskom. Yo mah hampura. Ieu teh judulna teh mieling kana kalahiranna Kanjeng Rasul. Jajauhan urang ngabahas keagungan kemuliaan Kanjeng Rasul. Sabab pujian urang mah eueuh nanaonan da Kanjeng Rasul mah langsung ku Allah dipujina oge. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah langsung anu muji mah Kanjeng Rasul. Ya Pak hampura bias abi ngadongeng bias. Mah hapunten Pak punten kupingkeun ya. Kapungkur ti Kuningan hiji keluarga ngabringkeun urang kalina senama santren ka Madura ka Mama Bangkalan Sayyidina Khalil. Singkat cerita sumping di Bangkalan saur Mama Bangkalan ditarima euy ngaji teh di dieu sing betah wayahna entong waka hayang balik jik ayeuna mah urus heula doma sing lalin tuh. Singkat cerita Ibu Ramana uih ka Kuningan
sakira-kira parantos 10 tahun Pak punten 10 tahun nilana ibu ramana sumping ngajemput deui eta murang kali sadugina di Bangkalan tepang sareng mama Bangkalan mama manawi di Widian murang kali abdi teh kintana 10 tahun mah jika nama atos kuning alip-alipan atos kuning jika nama nahu sorong alfiah jika nama keur rarakatan wudu jeung salat mah tos biasa manawi masyarakat teh butuh ku ilmu bade dicana we murang kali teh uwi saur mama Bangkalan Pak saha senengaran budak teh ceuk ibu ramana namina murang kali nu cadak uwi teh Sobari mama Bangkalan Pak ngahulang nah salila ieu aing can pernah ngawuruk anu ngaran Sobari cek mama Bangkalan jika nama euy lain ka dieu nitipkeun ngaji sauramana mama abdi ieu saksina bojo ieu tatangi ieu wargi ngiring ngajajak ayeuna ge ngiring ngajemput ieu saksina seueur da aing mah can pernah ngawuruk anu ngaran Sobari ceurik Pak ibu jeung lamana tiba-tiba dipanggil singkat ceritana Rois santri jika dia tinggali dina catatan santri ayat teu anu ngaranna Sobari dibukaan Pak dina catatan eueuh catatan ngaran Sobari jorik beuki tarik inung jeung bapakna tiba-tiba aya santri anu nyangem ka mama asa emut kapungkur tapi aya anu nitipkeun mah santren ka dieu tapi naha da budakna teh tara ngaji kalakah cicing di leuweung nah naonan sur mama senabet di leuweung asa kauningan mah kalakah ngangondo mah cenah mama sadina teh cik cenah tinggali di leuweung dijemput ku santri nya sumping mah aya pamuda anu gondrong kacida acungna dugikeun ka tos lusuh tos kucel tapi bersih singkat cerita di piwarang calik ku mama Bangkalan Pak di payuneunana ditaros ku mama Bangkalan kasep saha na kakasih teh Sobari mama heueuh sia ari hidup naha teu ngaji saur mama Sobari alit nyangem kieu hapunten mama da mama kapungkur nyangem sing betah hidup ngaji di dieu tong waka hayang balik jik aya nama kurus domba sing lalin mama saatos nyangem kitu henteu nyangem anjeun geus ngarit geus ngangon wayahna balik ngaji mama teh nyangem kitu nya abi teh keras we ditu cenah ngangon domba teu uwi-uwi Allah sia sabaraha lila cenah hidup ngangon domba di ditu manawi upami telepat mas 10 tahun Allah sia masantren 10 tahun mah tong bobor ajurumiyah sapina fatul mungin ge jiga nama katalar alfiah ge bakal katalar ari ieu teu ngaji-ngaji kalakah ngangondong sabaraha tahun cenah Pak 10 tahun saur mama Bangkalan Allah sia cilaka ieu masyarakat di ditu butuh ku ilmu 10 tahun diharapkeun manfaat ilmuna di ditu tapi di dieu teu pernah ngaji kalakah ngangondong saur mama Bangkalan Pak punten konsentrasi ieu ilmu ma bapak kasep ujang Sobari wayahna tong waka uih ayeuna antosan enjing-enjing nginep heula sawengi di dieu enjing-enjing bada duha kempel deui di madrasah di dieu singkat cerita Pak mama Bangkalan wengina lungsur dati pasantren ka laut caket nyiuk cai laut sacangkir saemuk enjing-enjing dina nalika kumpul sareng mama Sobari sok ayeuna mah euy ieu keputusan ti kula ujang Sobari sok ka dieu deukeut-deukeut sok calik di payunan kieu ayeuna mah ieu keputusan anjeun ayeuna keneh bisa balik tapi rasaan heula ieu cai lamun ku hidup karasana ieu cai amis alhamdulillah berarti hidup bisa balik tapi hampura lamun ieu cai ku hidup karasana pangset sia tong mikir hayang balik ayeuna ku aing dipencit ayeuna keneh
mama Bangkalan bari ngagolerkeun bedog payunan sok burujang inung diinung eta cai. Oh. Kumaha jang karasana eta cai heueuh ti zaman Firaun ulutudan oge cai laut mah pangset eta ujang sobari ditaros ku mama Bangkalan kumaha sia karasana eta cai pangset mama geus bosen hirup sia inum sakali deui diinum deui sakali deui. Kumaha ujang ayeuna karasa nu kadua kalina ceuk mama sobari pak nah jeung ku bapak sia pangset bapak bener-bener sia geus bosen hirup di pesat eta bedog pak diacungkeun geus ieu keputusan terakhir buruk inum sakali deui bener kita tadi ieu we eueuh kopi-kopi acar eueuh piliheun ngaji di dia mau eueuh kopi hideung teh ieu ge geus ieu keputusan sia nu terakhir katilu kalina geus buruh uyuk eta cai pak punten pak mama Bangkalan teu wantun uyuk deui eta cai kalaka nyodorkeun mastakana ka mama Bangkalan bari nyarita kieu pak mama atuh hari pangset mama kumaha da pangset manga mama nyangakeun sadaya-daya beuheut teukeun ti koro-korokeun manga abdi nyangakeun pencit wae abdi ridho lillahi taala da ari pangset mah atuh pangset mama Bangkalan keur ngacungkeun bedog dialungkeun bedogna diusapan mastakana mama sobari kasep geus ngaji jeung aing mah 10 tahun kitu we amis jeung pangset beral aing ridho ka sia ta eta nu mahalna sia kadieu beral aing ridho ka sia hidup bisa balik ayeuna keneh jeung inung jeung bapak beral aing ridho ka sia ta eta nu mahalna kan singkat cerita uih di Bangkalan heuda teu ngaji di dituna oge sarua di Kuningan kalakah ngangondong doma bahasa Jawa na doma teh wedus makana disebut pasantren Ciwedus mamana dipanggil mama Ciwedus lek basa Jawane niku Pak domba niku wedus lek basa Jawane enten yang jauh teh niki ora ono kumaha eta barokah khidmat kan jadi guru kanu jadi ulama Pak Hampura abdi dicarioskeun langsung ku pun guru Mama Bunyamin di Limbangan yeuh sia barokah khidmat tah kade dengan nalika muka kitab Fathul Muin jadi bisa maca muka kitab naon wae jadi bisa maca muka kitab naon wae jadi bisa maca ka gambar jeung ka bayang guru sorangan Mama Bangkalan jadi hayang barokah hirup jeung barokah ilmu lain ku cerdas jeung loba ngapalkeun sabenerna mah khidmat kuncina ye naon sababna abi ngabongkar rahasia ieu cacak ngamulyakeun khidmat kanu jadi ulama kanu jadi guru ku Allah dimulyakeun tepikeun ka kitu komo atuh lamun tepikeun ka ngamulyakeun ngagungkeun khidmat ka Kanjeng Rasul itu di acara maulid anu dipaurkeun Kanjeng Rasul diagung-agungkeun dimulia-muliakeun sholawat teu pernah eureun tina melamina dibacakeun sholawat tapi ka guru ngaji tepikeun ka teu ka guru ngaji anu ngadidik ngabina alif-alifan bisa wudu bisa salat eueuh kanyahan kanu jadi guru rek kumaha meunang barokah hirup itu sudah cik punten kapungkur abi nalika alit mah
nitipkeun ngaji ka guru ngaji teh jeung inung jeung bapak bari ngelek hayam bari ngangul beas mun aya engon-engonan bari dituntut dikirimkeun disangakeun ka guru ngaji nitip murang kalih didik pututna jeung ati sanubarina meh ngarti urusan agama sangkan hirupna salamet dunya tepikeun ka akhirat cik punten ajengan di wilayah ieu masyarakat nitipkeun ngaji kitu henteu bari ngelek hayam henteu bari ngangul beas henteu karunya ajengan wilayah ieu ajengan geus maning keneh eureun jadi ajengan di wilayah ieu pinah ka Margaluyu deket Ustad Ahmad insyaallah di ditu ge leuwih edan leuwih rikuk sing horeng paingan mah ieu sia ngadidik jeung ngabina budak tepikeun kamelaan nganyuk ngahutang leutik ku leutikna ka gede ku gedena kawin ku kawinna biaya deui ken nyusahkeun deui ka inung teh geus gede kalaka ngurus sarua di dieu kitu ya eta teh gara-gara eueuh kanyaak ka ajeng tak kitu sia lamun panen teh ngirim ka ajengan teh lamun panen beas sok kirimkeun beasna mun boga milik rezeki sok sogrogkeun ka ajengan ka guru ngaji wayahna sabaraha hiji di dieu Pak Ustadna di masjid ieu seur ti mimiti dibahas dengan ayeuna ku abdi tiba-tiba isuk jaganing geto murudul ngirim beas wayahna bagi dua jeung dewek endorse gitu ya sia hoyong barokah rezeki hoyong barokah boga lungsuran hoyong gaduh pamimpin anu adil jeung nyaah ka rakyat hoyong ngantunkeun ieu alam dunya teh nyenak iman jeung Islam hoyong saur Kanjeng Rasul tong jauh ti ulama jeung ahli fikih tong jauh jeung ustaz ieu arek jauh kumaha sia urang mah moal bisa jauh ti ustad sok urang tataan lamun budak gering tengah penting menta cai ka saha ka ustad eta seunah budak eta geus hamil 4 bulan syukuran sumping ka saha syukuran deui geuningan beuki gede kandunganana 7 bulan syukuran deui sumping ka saha budak seunah eta rek nyunatan rek syukuran ngadonga hamin deui sumping ka saha tengah beuting koceak dengek pamajikan arek ngajuru datang ka saha teu hayang teu saha di dieu ustadna Pak Ustad daek teu ngarajian euy nah wilayah dieu mah anu ngajuru ge ka ustad Ustad pinahkah ke wilayah dia lumayan ngarajian mak ada engkau tarik nafas ayo keluar tuh keluar kan ku ustad di wilayah dia makan di dia mah jika nama ramekan jam jawokannya iya dilakukan sajam 2 jam dia orok tuh keluar papat kenjang jawokan anak kuntul tinggal tumular gagak tinggal tunggal ari tungkul sia tunduk ari tangga sia depa kasima ku pangawasa aing sima mau nolo aing siga mau paingan orok teu keluar siono ku mau bacakeun deui jang jawokan eselepetet eselemenen aing meletet hayang nenen eueuh teh kene kopi can keluar ieu sapanitiana ieu tengah denge gitu aduh ayo barengkeun deui eta Pak Ustad marajian karena seumur-umur kakara marajian eta jang jawokan 70 geus dibacakeun teu keluar bareng deui
pasti bentak-bentak alak si air hidup. Pahingan ieu sirah budak meureun hese keluar teh kudu dibantuan dibetot. Gorowok ke nu ngajuru teh dak gorowok. Ustaz, naon jeung bedol bawa kain. Sugan teh sirah budak sing horeng teh. Naon bawa? Eta kuanian mamanya. Aduh. Arek ngajuru mah lain ka ustad tapi kabidan ye sia cilaka. Lamun aya anu maot cek punten di dieu mak walerpa sadayana. Lamun aya anu maot di dieu sok tahlilan tara. Sing tarik Pak di dieu anu maot sok tahlilan tara. Saat tadi menyebut osok. Manya anu maot tahlilan. Atuh can maot. Astagfirullah. Nyatari jeung salah. Astagfirullahaladzim. Saha nu mimpin tahlil? Ustad deui. Anu nguburkeun. Anu ngagotong pasaran. Kabeh we ku ustad mendingan kodaran we ustad di dieu atuh. Ari kitu mah kabeh ku ustad ngagali ku ustad, ngaruang ku ustad, ngagotong ku ustad dibere duit. Ustad eureun ayeuna mah jadi ustad teh euy. Teu beunghar beuh. Aduh. Cek jamaah bongan saha atuh hayang jadi ustad. Si emak ya protes. Astagfirullahaladzim. Kopi datang tuh berjong panas kusik kira hadi uyukna ngarekeun dukun we kada kopi hideung. Alhamdulillah. Itu geuningan mah kade wayahna ieu momentum urang meelingnya kana kalahiran Kanjeng Rasul tong tebih ti ustad. Makana ustad aya nama di wilayah ieu. Sakirana masyarakat eueuh nya anjeun teu bela ka masyarakat hese ka masjid lamun maot entong diadusan alungkeun ka walungan seunama di sorangan. Aya balong lelep-lelep jadi sugan hudang deui. Sok mah hoyong ieu diibakan dialungkeun ka Citarum atawa ka walungan. Angin. Kumaha nu hirup teh seunang mama gantung dina tanggal caumun kitu mah. Aduh, makana wayahna anu aya waktos buru-buru sing kersa sumping ka pinuhan masjid makmurkeun masjid sing era ieu ari ngangkat sak 50 kilo mampu. Yei ari ngalungkeun eta pacul kencong sabaratus sabarabu kali kuat eta leungeun tapi naha keur ngangkatkeun Allahu Akbar teu bisa geurang. Halo lanjutkeun. Nah itu sami mah kanyutkeun eta. Aduh. Ye. Susuna datang. Aduh kabeh. Jiga dalang we aya. Aduh hampura abdi teh teu rada serak mah. Kapanitia hapunten abdi kirang lantang biasana bagi gogorowokan tarik kuat. Ngan ieu teh abdi teh nuju serak tenggorokanana. Makanan dina qiraat rada kirang pol tadi teh kumargi nuju serat biasana damang teh teh ku teh pucuk teh sok damang ku teh pucuk. Aduh sok damang ngageleser jadi kiraat teh bisa deui teh jadi hampurah rada serat jadi damang teh kunaon cenah tadi Teh putih. Ari ieu teh naon ieu teh putasnya kuningan teh putas pucuk teh sia
Lanjutkan Pak. Ya siah geningan tong boboroah ngagungkeun ngamuliakeun Kanjeng Rasul, cacak ngagungkeun jeung ngamuliakeun guru sia ta ulama ku Allah dimuliakeun hirup. Punten Pak punten urang teruskeun riwayat tadi. Mama Sobari atanapi Mama Ciwedus sanaos teu diwuru ku Mama Bangkalan ngaji nangan saukur amis jeung pangset. Tapi aneh bin ajaib berkah hirupna berkah ilmuna sehingga bisa menciptakan ulama anu punjul di Jawa Barat sehingga masuk karena makom kawalian. Saha wae tah santri jeung muridna Mama Sobari kuningan hiji Mama Keresek Garut. Mama Keresek Garut. Anu kadua Ayah Banjar. Mama Banjar. Anu katiluna saha Mama Cimangu Tasik. Mama Cimangu Tasik gaduh murid gaduh santri anu nyong colang jeung tenar pasti ka wilayah ieu. Saha muridna Mama Cimangu Tasik? Mama Tobri Nuh Gentur. Kuninga Ang Nuh Gentur. Sholawatna sok dianggo ku urang sadayana. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina. Terus nginum heula. Nah ngan dua anu bisa. Wa husnul khawatim aya wa yustasqal aya wa yastasgil tergantung makom eta mah. Lamun tos masuk kana hudratul kursiyah tingkatan kawalian anu bisa mere syafaatu safiin ka umat sapertos ulama-ulama anu dijaga hirupna tina maksiat mangga wa yustasqal cenah. Wa yustasqal gomahu biwajhil karim wa ala ali wa sahbihi fi wa nafas di adadi. Anu hayang barokah rezekina hoyong barokah murang kalih rungsuranana saur pun guru sok istiqomahkeun unggal poe minimal atuh seuneu 11 kali mantong kaliwat komo lamun daek masana setiap atau salat 11 kali kumaha arek gaya bebas eta mah assalamualaikum bari macul bari masak bari ngagoreng bari ngasuh budak mangga baca bakal dibarokahkeun rezeki. Tah lamun anu awam mah wa yastasqil henteu cenah sanes wa yustasqa wa yastasqil mangga eta tergantung ijazahna masing-masing. Tah geuningan kitu siapa barokah hikmat teh sahasna anu kaopatna Mama Kudang Tasik sadayana santri na Mama Sobari jadi wali sadayana lungsuran ulama anu opat tadi tepikeun ka detik ayeuna jaradi ulama gede. Mama Keresek Garut ieu baheula teh ahli fikih ngadidik ngabina masyarakat. Mama itu tuh Mama Banjar ahli nahu ahli alat. Mang tahun-tahun eta Mama Banjar ngadidik ka santri alat nahu sorok dunya nu karaditu imniti dididik ka masyarakat. Mama Keresek ngadidik fikih ka masyarakat mang tahun-tahun pas reuni ngobrol Mama Keresek sareng Mama Banjar aing bosen cek Mama Keresek geus puluhan tahun ngadidik ka masyarakat jeung santri fikih euy cek Mama Banjar sarua uing ge cenah bosen ngadidik wae cenah alat nahu sorok alfiah bosen cenah euy mun kitu mah urang hiliang we cenah ilmu bisa dihilian Pak. Sasalaman harita keneh Mama Keresek sareng Mama Banjar. Jadi uing ayeuna arek ngadidik cenah alat anjeun ayeuna cenah ti mimiti ayeuna ngadidik fikih makana Banjar dugikeun ka ayeuna janten pasantren fikih tapi Mama Keresek lungsuran dugikeun ka sadang Riyadul Alfiyah tepikeun ka ahli alat ngasakeun alfiyah biasana ulama-ulama di Garut di Riyadul Alfiyah. Yeuh ieu teh barokah ngamuliakeun ngagungkeun ka ulama kade cacak-cacak ngamuliakeun ajengan ulama dugikeun ka dimuliakeun hirupna komo atuh lamun ngamuliakeun Kanjeng Rasul kumaha cenah
ngamulyakeun Kanjeng Rasul teh minimal ku maca sholawat. Siap sadayana maca sholawat? Siap. Mudah-mudahan sing menjadi saksi urang sebagai umatna Kanjeng Rasul, amin. Atuh engke di akhirat urang sing kenging syafaatna Kanjeng Nabi, amin. Sateuacan sholawat ku abdi ayeuna urang bongkar heula Pak Ustad, ajengan mak punten kupingkeun. Caritakeun ieu kan nu lain anu teu hadir. Ya punten Pak. Dina nalika Isra sareng Mi'raj Kanjeng Rasul tepang teng hiji malam teh mufrad hiji, lamun loba eta teh jamak berarti malaikat. Hiji malaikat malak namana ditaros ku Kanjeng Rasul, hei malak, ari tugas anjeun naon diciptakeun ku Allah? Sur eta malak, ya Muhammad, kami diciptakeun ku Allah teh keur ngitung umat anjeun anu wudu. Yang itu naonna kan sok aya percetan eta cenah percikan cai wudu teh sok mecret, tah setiap pecretan tina cai wudu eta teh jadi sedekah, eta teh jadi pahala keur anu wudu ku kami teh dihitung. Lain ngan saukur di desa naon ieu? Cipelah. Tong boboraah di dieu di Bandung, sa Indonesia bahkan sa alam dunya kabeh mukmin mukminat, muslimin muslimat dina detik harita sa alam dunya wudu sabaraha loba pecretanana aing mampu keur ngitung sabaraha lobana. Cek eta malaikat, wih luar biasa. Cek eta malak mah Pak, halo, tong boborah eta cai hujan anu ragrag di gunung, di samudra, di daratan, di mana wae cai hujan ragragna sabaraha lobana eta cai hujan anu ragrag aing mampu keur ngitungna sabaraha lobana. Tapi ngan aya hiji anu teu mampu ku aing dihitung, lamun mah aya hiji majelis, lamun mah aya hiji halaqah, lamun mah aya hiji riungan, dina riungan eta dibacakeun sholawat. Ceuk malak eta aing teu mampu ngitungna sabaraha rahmat Allah anu digebrokeun ka eta wilayah. Aing teu mampu keur ngitungna sabaraha lobana rahmat Allah anu digebrokeun ka eta majelis. Siap maca sholawat? Siap. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sakumaha semangatna bapak-bapak, sakumaha kahayangna menang rahmat Allah di ieu majelis, urang dengekeun cara maca sholawatna. Siapa? Siap? Yang mengaku dirinya laki-laki tekenging waka di takolannya Kang santri, cik bapak-bapak heula kompak sadayana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nilainya 85. Cik ayeuna ibu-ibu sadayana di luar jeung di jero cik entong eleh ku bapak-bapak sababna emak mamah gaduh lamayna 2 jadi kudu tar cik emak tekeng ka ditakolan mang santri 1 2 3 salatullah salamullah candakan salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pada KM jika nama emak-emak urang pi warang tuang heula. Amin sumang. Tapi bapak-bapak anu leuwih memalukan geus dahar tetep teu bisa
kudu nama 2 kali lipat bapak-bapak mah sorana. Naon sababna kudu tarik da bapak-bapak mah boga mik. Sok di bapak wa mik na eta. Sakalian gitu kan lebih gede daripada mama. Bener mah? Naon sababna? Eta mik na deket ka yang bohol. Aduh. Sadayana Mang Sangri. Salatullah salamun. Sadayana. Momentum Kanjeng Rasul dilahirkan ke alam dunia teh keur ngaluruskeun ngadegkeun ajaran tauhid tingawitan Nabi Adam dugikeun ke akhir zaman. Kanjeng Rasul nyampurnakeun akidah umat manusia. Kade ieu kudu leres ma yeuh Pak. Kade sanajan sapoe 1000 rakaat unggal bulan ini umroh unggal tahun ingin hajian tapi akidahna salah, tauhidna telempeng, wayahna pangkatna jadi musyrik. Saur Allah Pak yeuh emutan kasadayana Ustaz. Saur Allah teh wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadah ka Allah teh ieu wa la tusyriku bihi syai'a. Musyrik saeutik oge teu meunang. Yeuh musyrik teh aya 2, musyrik gede jeung musyrik leutik kitu we lah. Syirkul akbar, syirkul asghar. Kumaha ari musyrik anu badag terang-terangan secara dohir jeung batin nolak kana kaayaan Allah. Saha nu nyiptakeun langit jeung bumi ieu buka teuing Allah lain aya we ieu mah sorangan tiba-tiba berarti tengah jalankeun syariat. Eta mah geus jelas musyrikna. Yeuh anu paur mah tong boboraah anu awam cacak-cacak ustad bahkan ulama bahkan kiai sok loba anu katipu migawe kamusrikan. Contohna yeuh kolot urang Pak sok ngajarkeun kade torekat syariat ejeung hakikat. Punten lamun mah urang lapar pasti bakal kompak sadayana bantuan Pak. Lamun urang lapar pasti bakal makan. Kade kayakinan entong salah. Anu ngawaregeun teh sangu, anu nyebeuhkeun teh dahareun pagawean kitu geus musyrik. Ieu anu ngawaregeun mah lain dahareun, lain sangu tapi Allah. Naon cenah ari sangu ari dahareun eta mah syariat. Hakikat anu nyebeuhkeun mah saha? Allah. Jadi tancapkeun ayeuna mah dina hate atuh anu nyebeuhkeun teh lain dahareun tapi Allah. Dahareun mangan saukur sare. Ieu lamun haus pasti bakal ngaleut Pak. Kade kayakinan anu ngaleungitkeun haus cai eta teh salah pagawean musyrik. Sabab anu ngaleungitkeun haus lain cai tapi saha?
Allah ari cai naon sareat anu katiluna kade ieu sia ceuk kolot baheula sok aya ngomong ieu sia lamun teu ngarah moal ngar lamun teu gawe moal meunang rejeki lamun teu usaha teu ngebon teu nyawah moal meunang kade eta teh salah ieu kabehanana ge ieu salah anu ngadatangkeun rezeki lain sawah lain kebon lain pagawean tapi saha Allah sing nancep dina hate sawah syariat kebon syariat pagawean di mana wae arek di pemerintahan arek di pabrik di mana wae termasuk ustad nu ngadidik ngabina masyarakat eta mah syariat hakikat anu mere rezeki saha Allah termasuk caroge lain salaki anu ngadatangkeun rezeki teh tapi saha Allah lain caroge da eta kaju hejo aduh balikan deui anu mere rezeki teh lain salah tapi saha ari salaki ieu urang tancap keur bisi salah saha anu mere rezeki ari salaki syariat kade berarti ayeuna mah pasya lamun aya anu pulutat kolotot jamudad jamudud jamulak jamil ka salaki ku sabab teu boga duit berarti salaki jadi ilah berarti eta teh musyrik tancepkeun salaki mah ngan saukur syariat anu mere rezeki saha Allah jadi lamun pas salaki gawe teu mawa duit bade ngamak moal saya anu nyebut bade keneh astagfirullah anu masih keneh ngamak ka salaki ku sabab teu mawa duit tasia can lempeng akidahna da anu mere rezeki mah saha salaki mah ngan saukur ngari pangkatna syariat sok meunang osok kade ieu ceuk saha ieu hayang beas mah kudu nyawah salah keyakinan kitu ge iya di dia teu pernah nyawah sawah kita boga beak dijualan ku indung iya tapi beas masuk menang balik ngaji biasana osok hanggul be sok tinggali engke balik ngaji sia ngan keyakinan lamun balik ngaji pasti menang beak beas eta teh salah komo anu ngonang teu mere be eta teh leuwih rahasia kadenge teu aduh urang lempeng ke niat ya hakikatna dilahirkeun Kanjeng Rasul teh keur nyampurnakeun akidah ibadah dengan saukur ka Allah keyakinan ieu naon sabab nabi si musyrik lamun mah anu ngadatangkeun rezeki salaki berarti aya anu boga kemampuan selain daripada Allah anu mere rezeki teh Allah berarti lamun boga keyakinan salaki oge mere rezeki eta teh musyrik da anu mere rezeki mah Allah kade naon sababna lamun boga keyakinan eta dahar sangu anu nyebeuhkeun musyrik berarti sangu sarua jeung Allah bisa nyebeuhkeun berarti nu kitu teh musyrik ade anger cekolot mengkade tong poho torekan syariat sareng hakikat ngalempeng akidah ieu aya urang ngaji heula serius termasuk kade santri anu resep tatakolan hadroh jeung terbangan menang berkat menang rezeki menang bisaroh tina ladang kikituan lamun aing teu kikituan moal menang rezeki kade nu kitu ge bisi asup kana pangkat eta mah syariat kitu rek menang rek henteu ngaranna oge rek hakikat
Gitu lempengkeun akidah, lempengkeun akidah. Ya, osok di dia lamun bada ngetepan osok tahlil atanapi la ilahana lamun aya nu maot osok tahlilannya la ilaha illallah, la ilaha punten waktosna sakedap deui tos sajam ya urang langkungan teu karasa ieu tos sajam nih teh geulis tos sabar eta ngarekan tos sajam tuh tos sajam ini leuwihan ieu kumaha lamur wae ya Pak punten urang bongkar heula saeutik urang meh aya oleh-oleh la ilaha illallah. Kurang gaya santri ya, kurang gaya santri ngabongkar ieu na. Ye. Lana teh santri. Woi. Singkat teh tere. La ilaha teu aya pangeran. Ilah teh Pak, cek santri mah isim nakiroh. Nakiroh teh umum berarti loba. Tah cek dina kalimat jalalah eta la ilaha anu dihadirkeun teh illallah kabeh ilah kudu dileungitkeun illallah anu dihadirkeun teh ngan saukur Allah tah ilah teh Pak isim nakiroh cek santri mah berarti loba naon wae anu bisa ngawujud jadi ilah jadi pangerah jadi sesembahan urang duit naon cenah mah duit osok lieur ku duit sok bingung lamun teu gaduh duit osok ceurik tara osok ngambek ka salaki lamun teu boga duit asian itu menyebut tara bohong tah ieu kadek lamun duit eta tepingkeun ka nutup hakikat wujudiah Allah berarti duit ngawujud jadi ilah. Naon ilah teh sesembahan disembah. Berikutna Pak naon deui sawah kebon pakaya lamun pakaya eta tepikeun kan nutup kana hakikat wujudiahna Allah nu mere rezeki Allah nu ngahirupkeun Allah anu mere eta tanah Allah nu nyiptakeun alam dunya ieu tepikeun ka kebon sawah we anu dipikiran teh tepikeun ka poho kana ibadah tepikeun ka poho kana sok eta kebon eta sawah ngawujud jadi ilah sedengkeun dina kalimat jalalah eta teh dileungitkeun kabeh nu dimunculkeun ngan saukur Allah. Halo. Tah mun ngaji serius osok nunutan. Lamun teu nunutan mulai nyapeng utak-ketik ningali nyan status tuh aya di tukang kana handphone deui. Pak, kade ieu teh sangat penting. Naon sababna? Ieu moal asup ka surga teh lamun keneh aya pagawean musyrik mah. Sedengkeun eta teh urang teh padamelan sadidinten. Tuang padamelan sadidinten. Ngaleut padamelan sadidinten. Ari damal padamelan sadidinten. Ka kebon padamelan sadidinten. Ari ngantor padamelan sadidinten. Hari usaha padamelan sadidinten. Ieu ngaulaan caroke sadidinten padamelan mah. Pak nyusu padamelan sadidinten. Anu sarina mama. Pak atuh cilaka lamun itikat urang teh dilelaskeun. Kesimpulanana kieu meh teu lieur. Sakabeh anu katingali jeung dirasa ku urang eta teh disebutna alam akwan ti mimiti malaikat jin nya manusia termasuk satu alam dunia ieu Pak kabehanana eta teh makhluk atanapi ciptaan Allah kade anu eta disebutkeun tadi hiji-hiji bisi nutup kana hakikat wujudiahna Allah tah disebutna teh bisi naudzubillah.
ibadah bebeakan terjadi amal ibadah kusabab musyrik ini itika dilempengkeun mudah-mudahan barokah mama kesepuhan karamat anu aya di wilayah ieu saha wasna teh hilap deui Mama Haji khususnya Mama Haji Ali Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan wilayah ieu sing langkung-langkung makmur amin. Sing langkung-langkung berkah amin. Lungsuran anak mama mudah-mudahan sing langkung-langkung berkah amin. Langkung-langkung bermanfaat kangge umat amin. Ye hoyong seueur artos mah hoyong ya dak mama resepna duit nya cik punten walar sing jujur luar jeung di jero ye mah hoyong seueur artos hoyong anu tengah jawab berarti teu hayang duit hoyong seueur duit hoyong nah anu nyebut hoyong mudah-mudahan dijabah sing loba Pak punten ku abi urang bongkar ye sebagai penutup Pak sabenerna mah pamajikan teh teu bogoh-bogoh teuing ka salaki teh sabenerna mah teu nyaah-nyaah teuing ka salaki teh naon sababna teu pernah mikiran salaki tapi nu aya dina pikiranna teh duit sia kadenge teh Pak sok urang tataan mah meh kadengeun ku si Bapak meh seuna mikir meh bener usaha jeung ikhtiarna teh semangat meh balik mawa duit lo namun sabab kurang tataan hiji-hiji mah meser acu kudu make duit kurang tarik meser tiung kudu make duit resiko dapur kudu make duit jajan budak kudu make duit kadenge teh Pak tuh kadang-kadang baru udah mangkat gitu api-api sebenarnya oh bener mudah-mudahan bapak-bapak sorogeng mah sing sarehat daramangnya sing ngupingkeun butuh naon mah teh cenah gitu kadenge teh Pak pamajikan kitu patung rek diurus wae duit aja duit aduh Gusti nu agung tapi mah atuh realistis mahnya ayeuna mah saeutik oge butuh duit biaya budak kudu make sakola budak kudu make eta saragam pengajian meulina kudu make kabehanana apa make duit tong boborah kitu zaman ayeuna mah maot oge butuh duit tah sia dengekeun Pak pamajikan lamun maot wowelan ku duit alim didoakeun nah itu tadi sana maot lagi butuh duit lain doa astagfirullahaladzim jadi maot oke butuh aya kene duit tah sia nyerikeun aya nu di wawalan leuwih loba eta mah mudah-mudahan sing sarehat sadayana amin tah geuningan kitu mah kaleresan dawuhna abi langkung-langkung teuing mah maraos ka dieu di sekitar ieu Cipelah kene abdi mah kudu ka ditu ka Bandung terus abi pangteuingna di ka Jelekong nah mudah-mudahan ieu bahasan teh masih keneh panjang ku abdi insyaallah urang kuar deui tapi kudu ngonang deui karek ngabahas kumaha tadi onang itu bisi aya nu arek nyunatan bisi aya nu bade nikahkeun tah onang deui ngonang saha ustad tah DKM nu deukeut we ieu mah da aneh masyarakat zaman ayeuna mah anu jauh dihormat-hormat tepikeun kasuntangan bolak-balik ajengan sapopoe siap 24 ngabantu dicuekeun leres Pak Ustad kitu tetep wae rek jadi ustad kade anu jauh mama datang bacetrot jiga kieu teh lamun dionang tong salah ngahormat abdi mah teu dihormat kitu naon paduli teh teuing naon sababna jauh dicucuk angan diteang abdi datang ka dieu mah geus boga kayakinan abdi bakal meunang amal
Aduh, orang Cepela sugan teh teu kieu. Amplop tuh Pak, ada pamajikan urang dina uteung teh duit. Iya bakal menang amal gitu. Ya lamun geus menang amal tak kakara bakal menang dulur. Gusti nu agung aing mending nginum deui. Ya saha RT na ieu di dieu. Aduh, Pak RW na ya? Ah, gua 11-12 jeung RW na meureun. Alhamdulillah. Uyuk di dia mah bingah Pak RT na hadir, Pak RW na hadir luar biasa nya. Alhamdulillah. Tah geuningan kitu mah menang dulur. Nya tah lamun geus menang dulur loba silih mikanya pasti bakal menang doa. Anjir. Benar mata duitan ya. Duit dina otakna teh. Ngeusan ngaji teh. Duit deui. Iya, nu hadir teh marmot atawa jalmi. Sok lamun ngongkot marmot kumaha sadana? Persis. Aduh. Makan apa hoyong seueur artos mah ngukut marmot. Oh. Marmot ngukut pamajikan. Aduh. Duit ngalok atuh terus duit. Jadi wiridna ganti aya nama ya. Tan Ahmad. Duit. Tapi harapan bupati duit. Ah, geus capek bari mawa marmot. Jadi marmot duit. Tah kitu mah hapunten nu kasuhun bilih abi lepas nyarios bade dihapunten. Pak bade dihapunten. Moal bunuh. Moal ngamak. Moal belikan. Moal mahanan. Terus aing mau balik mah. Jauh-jauh moal mahanan senatan. Balik wae gitu. Gusti nu agung tega ya jauh-jauh cenah moal mahanan. Tutup ah. Bismillah. Alhamdulillah. Tah kitu-kitu mah hapunten anu kasuhun. Ye dalam rangka mielin kelahiran Kanjeng Rasul kade abdi peupeujeuh entong tebih ti ustad siap tetebih ti ustad siap pokona mah tutur ustad ka mana ustad ini tuturkeun ka WC oge tuturkeun da hasil pengajian pas muludan tong jauh ti ka mana-mana oge tuturkeun ka WC oge siap kapok ustad siap tadi tutur-tutur ku jamaah yang masyarakat. Aduh alhamdulillah tah geuningan kitu mudah-mudahan ku abdi didoakeun anu parantos ulu biung kana berhasilna acara ieu nya anu infak sedekah nyisihkeun milik rezekina mudah-mudahan seperti dawuhanna kan Sayyidina Abu Bakar. Kumaha suruh Sayyidina Abu Bakar mah man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Saur Sayyidina Abu Bakar anu sedekah tah sedekahna teh dipake keur acara maulid keur anu maca barjanji keur maca sholawatan komo anu ceram tah eta cenah dipake kadinya. Saur Sayyidina Abu Bakar kumaha kana rafiqi fil jannah aing bakal mukti anu jadi engke batur di surga amin. Gitu. Anu kadua anu hadir kana ieu acara saur Sayyidina Umar man azoma maulidan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam sing saha jalma anu ngamulyakeun ngagungkeun kalahiran anak Kanjeng Rasul sarua jeung eta teh ngahirup-hirup agama Islam. Mudah-mudahan urang kenging pangkat jalmi anu ngahirupkeun ieu Islam amin. Mudah-mudahan partisipasina bapak ibu anu tos nyisihkeun rezekina sedekah
sodakohna dipasikeun ka manetia sing ngabalukarkeun barokah kana kahirupanana amin. Lungsuranana sing berkah amin. Sing bagja hirupnya dunya sareng akhiratna amin. Jeung masyarakat lingkungan oge langkung-langkung makmur amin. Ya, sing tambah-tambah rezeki. Nah, salaki punten urang tambah-tambah sing nambah oge bojo amin. Solehahna hiji oge moal beak jeung mikiran nyanu paling oge lepetnya mah ya keun sabatae pangke di akhirat hayang anu geulis mah min urin ainin mutazawijin kicrok herang teu kudu make wedak teu kudu make lipstik herang kencang geulis kacida eta teh lain hiji pak sia 70 bidadari per bidadari susuna 2 dikali 70 sabaraha eta 140 susu unggal poe pas di surga nenen tos kumasana abi mah ieu kumaha di alam dunya justru emak mah jadi pimpinanana para bidadari moal aya nu jiga kararieu ge mah wah harerang mah kahuntu-huntuna herang lagi tu alhamdulillah. Hapunten nu kasuhun boh pilih abdi lepas lepatnya rios lepatnya ngem hapunten nu kasuhun da abdi tos waca tadi teh kenging diangken sasaha tapi diangken wargi sepakat sadayana diangken wargi Pak Ma Bapak ya nu di luar siap abdi diangken wargi siap tah mun kitu sing nyaah kadulur teh atuh meklan naon seuritan bagasi kan kosong hapunten kasuhun sadaya namanya nya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun cantik.